dia Pak. Si dia itu apa sih dia kali si itu tadi ya? Itu nama. Jadi itu. Kebat kita tempo. Kebat kita tempo. Dapat tiga tempo. Jadi itu tadi ya. Kudu orang. tadi ya. Tadi ya si diku tadi. Kan tadi. Berarti posisinya kayak di dia. Dia ama nyarekan deh dia posisinya. Balikan ada kali balik. Tuh. Gitu. Masih ya, Kak? Lembang naik biasa. Ya. Kurang itu boleh dagna. Iya ki. Iya kan nu digoreng daging dia. Iya, nu dia asup, heeh. Nah, urang teh keur nyawa HP ya. Nyawa HP arek digarek langsung diuk, tapi geserkeun. Tah gitu geserkeun. Ketulus cengegeng gitu. Tulus diuk na teh kieu nempukeun HP. Asupkeun deui kursi teh. Eta teh bengong. Kok urang naon asupkeun deui kursi ka dieu, gek diuk. Wajana teh kuliwat ka tukang ka dieu arek diuk. Arek miluan diuk. Ieu nanti kenyang gitu kursina. Gitu. Koleda. Enggak. Hah? Di kursina. Dekat ciri kursina tuh dia. Woi, Ieu nya. jelas bisa kursina. Kalangan ieu nya. Dekat ciri kursi. Mending kene make nu ieu. Eta nu diuk make nu eta. Make ieu diukna. Heeh. Ya. Jadi ka ciri kursi jadi wajana minahkeunana ente betaheun gitu ongko. Contoh deui. Oh, nya. Contoh. Contoh. Mun bisa mah ya Ieu ya posisina. Posisina wajana ming keneh ti dieu. Asupna. Jadi kieu posisina ieu. Kan jelas ti dieu mah. Seret. Tuh, engke dia ngayongkong, toh gak jongkok. Wajana kieu kituan. Benar. Asupkeun, Kursi ka ciri. asupkeun diuk, wajana ka dieu. Ek diuk, di kokot kursi nu geledag. Kursi. Gitu. Heeh, gitu ya. Dialungkeun gitu. Kadenya.